walau lam yakhluq jannatan wala nara. Sanajan Allah penyiptakeun surga, sanajan Allah penyiptakeun neraka, jalma nu boga iman mah bakal ngarep-ngarep Allah bae, bakal sieun ka Allah bae. Moal urang mangkang-mangkang salat sunah eta salat sunah disepelekeun. Lah asal wajib bae lah, sunah mah geus teuing bae. Sampai poho orang sholat tahajud iraha buah terakhir poho, sholat hajat terakhir iraha buah poho, sholat duha terakhir iraha buah urang poho. Ari sugi hayang ibadah terai, ari pepeng tak unggal poe ke Allah ratusan, ari ibadah ngedul. Sholat kan 5 menit 10 menit paling ge. Salat Tuhan wajar bae urang sanggeus salatna ya. Pepenta ka Allah ingkana rizqi fis samai fangzilhu Gusti, lamun aya di langit eta rezeki kula atuh turunkeun. Juder bae telah turun. Wa ingkana fil ardi fakhrijhu, lamun aya di jero taneuh gerak kaluarkeun. Aya tamu urang Sumatera jauh nyebrang lautan, bapoe-poe datang kana urang, datang ka kobong tadi tuh. Bau cikula ieu urang Sumatera, duitna ge doang kang gede. Pas di dalam kula topi nanti eta Cina. Ye, bari kadara hulu teh. Aduh, ieu mah sangajan urang Sumatera, budak. Ari teh Cina ge gadara hulu, ulah eta. Anu tungkul ka handap teh Cina. Burina dikekeun dia. Nah, rokona gua batang teh dua batang deui. Lamun pesina tetep aya 8 batangan keneh kira-kira. Lamun geus teu make peci eta geus nyatu urgi. Tah, eta dek minta rokok eta.